Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Hadratul kiram, ninggal nikmat pembahasan di Gusti Allah, maka urang kedah ninggal kana eta nikmat nu basikeun ku Allah ka urang. Eta nikmat nu pangsaena mung Allah Subhanahu wa taala. Janten upami ninggal nikmat ulah ninggal nikmatna bentuk barangna tapi kudu urang ninggal saha nu masih-anana. Nalika hiji waktos pibados angkat haji, pibados dina waktos eta tiasa angkat haji ngalangkungan program TPHD, tim pemandu haji daerah. Nalika eta diwartosan ku pun paman abdi dina kaayaan waktos yuswa alit anom keneh yuswa 30 tahun sormang pun paman yan ieu sorban canak anggo nalika pelatihan anggo arah ka ciri kolotna bu abdi teh eta sorban dianggo tapi amanat pun paman eta sorban tong dicanak kada uih deui cek abdi mang naon sorban kedah uih deui cek pun paman eta sorban teh kajen teuing butut tapi eta sorban teh warisan ti pangarsa Al Mukarrom Al Maghfurah Kyai Ilyas Ruhyat. Padahal upami ninggal sorban nama awon pisan pribados ge pamere meser sorban eta teh kersa mampu meser sorban eta teh paling dia pangaos 20 ribuan tapi tetep eta sorban teu dipasihkeun non margina teu ningali kana sorbana tapi ninggal sanu masyanana ninggal urang nikmat Allah teh ulah ninggal alitna jeung ageungna eta nikmat tapi saha nu masyanana upami urang gaduh nikmat eta tina jalan anu halal maka yakin Allah nu masyanana barokah hirup urang. Tapi mun teh eta nikmat kenging rezeki teh kulantaran jalan anu haram setan anu masyanana maka eta janten kawan ka urang sadayana sok sanes urang gaduh nikmat amit kedah bangga lamun dina jalan halal maka eta teh Allah nu masyanana ka urang sadayana maka urang barangkali urang bojo urang sanes keluarga urang nu dipasihan ieu tuangan tina radang urang di hartos urang maka bakal dipasang kabarokah dan ahli ibadah. Janten tinggal nikmat pamasati Gusti Allah teh saha nu masihanana ulah ninggal kana bentuk nikmatna sok sanajan alit tapi lamun ninggal kana nikmatna merasa bangga kalau sebab ninggal nu masihanana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.